Allahu Akbar. Lupa ya karena tadi kerberang nyatabrakan Pak ya. Sok buka pocong di kaca teh. Lagi sholat tahajud dia. Ya nanti kos gitu tolol. Bohong ke Allah balik kurang. Kakarak takbir dong Allahu Akbar. Asana aya pocong kanjeng kumaha. Muringkak 10 aing ya. Geus aing mah 180 derajat. Balik. Tolong. Datang ke pemajikan dari. Tahajud cepet awat lo ngomong. Aya pocong. Kadeuleu Bang, encan kadeuleu mah. Aju besi bae. Ya borangan lu. Ya, cek saborangan. Eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah. Teh aing nangieun Gusti Allah, pocong nangieun Gusti Allah, setan teh. Setan teh waqalaku nangieun Gusti Allah. Lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah, berarti Allah nyoba ka aing. Coba pocong, coba tah. Dah teh sieun aing mah. Bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu. Ye parangsaan aing sieun meureun. Lawang ditutupan teh henteu. Aing lompat ye. Poho we ka Gusti Allah sih. Tapi lamun manteng ka Gusti sembarangan. Aing ka dieu teh nang gerakeun Gusti Allah. Kicep aing kicep Allah, denge aing denge Allah. Gerak aing gerak Allah. Siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah. Diuk sia ngajajar di hareup. Diuk aing salat, goda aing Gusti. Moal sieun aing. Sebab keur ka Allah. Allahu Akbar. Aya pocong di ini. Teu sieun. Berubah kuari jadi kuntilanak bukna geroi ganda roba-roba pan setan karakos gitu tak tesieun. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Aya kana baca budak bismillahirrahmanirrahim. Ancana ku bismillah indit deuen teu. Asal kurang mantep we ka Gusti Allah. Tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit bangsa pocong karek Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar hate urang manteng ka Gusti Allah. Indit jeung deui Gusti Allah teh wa khaliqu kulli syai' wa khalaqa kulla syai' jeung Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara. Wa huwa bikulli syai'in alim jeung Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikajahokeun ku Gusti Allah. Langit jeung eusina nangieun Gusti Allah, Allah uningaeun ka langit jeung eusina. Bumi jeung eusina nangieun Allah, Allah uningaeun kana bumi jeung eusina. Kajahoan ku Gusti Allah nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh. Jadi milik Gusti Allah kabeh nu bogana Gusti Allah. Nu mantap Gusti Allah mah Rabbul Alam. Pangeran seluruh alam. Nu nyieun kabeh sakabeh alam. Anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah. Nyahoan Gusti Allah urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur deulekeun ka urang nyaho ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyahoan aya nu keur neuleuhan jam bae lapar sakenan nyahoan aya nu pan engke cenah jam 10:30 boga janji kapanggih di pengkolan Allah nyahoan aya anu geus boga janji deui endek datang ka imah engke jam 11 Allah nyahoan aya anu aing mandek ngaji bae menghindar besi aya anu nagih Allah nyahoan kajahoan kabeh aya anu diajak ke puncak teh dia ku babaturan eprak babaturanana berangkat ti heula nya tinggalkeun aing daripada tinggalkeun mah mending ngaji bae nyahoan Gusti Allah eueuh nu teh nyahoan Gusti Allah kabeh nyahoan kereteg-kereteg hate urang leumpangna getih nu aya di jero awak urang nyahoan kabeh nu matak lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uningana Gusti Allah urang bakal izin ka Gusti Allah nyahoan Gusti Allah neuleukeun Gusti Allah
insyaallah sieun ka Gusti Allah, sieun ka Gusti Allah. Antak aya bet tafakur nafakuran makhluk jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah. Kudu sampaikan ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah, urang teh boga rasa didelekeun ku Gusti Allah. Lamun datang tak kadinya rasa urang, wah geus ibadah bakal lazat ngeunah ibadah. Jadi urang dek ngala wudu heula diu bade hareupeun cai bari tafakur. Aing ieu asup ka dieu ka cai digerakkeun ku Gusti Allah. Aing bisa neuleuh didelekeun ku Gusti Allah, nu kadeuleuh ku aing makhluk-makhluk Allah. Aing teh bisa neuleuh ka makhluk Allah, nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah. Berarti Allah khaliqna. Setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah. Aing diuk di dieu ngagerakeun Gusti Allah. Urang deuk ngalawudu teh kos kitu heula. Atau lamun di Mekah mah orang bisa dijorogeun batur, dia antri pan ngalawuduna. Ya di imah kalau bari tafakur kayak geus bisa mah geus bisa sakilat sakitu ya mun can bisa kos kitu lah nagog we urang di luhur cai ye cek pemajikan ji kenaon masing-masing bae cek tafakur eta dihandap bangun dari wadahan ijah dasar aki-aki wadahan atuh susuk ngomong nasa kepada rupa aing keur ibadah ka Gusti Allah. Ibadah bae ngagantung atuh wadahan celi Gusti celi teh ku Gusti dibere bisa gadegekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti. Eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun nu nyieun sora teh Gusti. Masya Allah cek jana teh horenganan eta suara satu sarua jeung ngadegekeun suara Gusti abdi. Gusti hampura mata abdi, hampura ceuli abdi, irung iya pakai napas ku abdi, nu dihirup ku abdi, anu ku abdi diisap iya teh oksigen angin teu kadeuleuh ku mata abdi tapi pan aya angin. Lamun eueuh angin mah meureunan paeh kan makhluk. Ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi. Abdi di mana bae, abdi di kamar, abdi di jalan, abdi di majlis, abdi di leuweung, abdi keur di kantor di mana ku abdi dihirup eta udara. Lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau dibere penyakit eta udara, Gusti abdi meureunanan geus jengker ku ari. Tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleuh ku mata abdi, tapi lamun make mikroskop memeureun angin kadeuleuh. Jelas aya ieu teh angin, jasok karasa tiis, komo aya AC, komo aya kipas. Nu jelas mah ieu dihirup ku abdi, ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya. Ya Allah ya Rabbi, Gusti hampura irung abdi sok pake ngambean macem-macem Gusti. Kadang-kadang mah ngambean nu ku Gusti diulah ku abdi disium bae terus. Hampura bae Gusti. Tuh. Urang rek ngalawudu teh. Kieu mata geus, ceuli geus, irung geus. Urang terutama penting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk ngalawuduna angel atuh cenah moal kaburu salat daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah. Perhitunganna kos kitu salat ngawudu kocak salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum karek deh tamat tahajud TK apa kos kitu. Apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah. Ku hari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ka Allah. Mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut trut. Mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah. Dimaksud makan ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Atuh bade ieu ampura Gusti sumut abdi. Loba pake ngasaan makanan Gusti.
mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti. Abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna teh semur abdi sok poho ka Gusti. Abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon ngaranna teh rendang teh eta sok poho ka Gusti. Aya abdi jeung teri masuk inget ka Gusti. Hampura Gusti sungut ieu. Tah eta tina makanan inuman. Ya beda apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti. Aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti, kadang teu dipake karido ku Gusti. Pake ngomongkeun batur. Setunggeus teu bata geus dikaallahkeun janu Allah pan abdi ge. Abdi teh nu Allah mata nu Gusti, titipan ti Gusti. Pan ceuk tadi ge wa khalaqa kullasyai, kabeh perkara nang Gusti. Wa huwa bikulli syai'in alim. Gusti maha uninga. Abdi keur diuk di dieu teh Gusti uninga. Nyaho Gusti. Ih Gusti mah maha gagah. Moal kasieun. Oh abdi diuk di dieu nang Gusti maha gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh. Tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan Junaid udan sih. Udah, sarua jeung kos kitu teh. Sia teh kesel, sia teh embung, tapi deuleu surga aing. Udah. Mandi. Ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu. Mandi. Lu rapih mandi dah, manusia junub. Mandi. Tiris. Batur mah perang di medan laga. Nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris. Ya cak Gusti Allah, deuk tahajud surga sia ulah sok tiris. Awas ya ku aing digeringkeun isuk. Cak Allah teh. Mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia. Ulah sebut tiris. Ulah. Bejakeun haneut. Itu tiris Gusti haneut. Tiris. Ya, sales mah sia isukan. Tuh, bener. Isuk-isuk ngingseut. Tuh, gara-gara sia nyebut tiris coba mun haneut. Dia tuh ngomong ngebohongan diri berarti atuh. Ulah boga perasaan geri. Laksanakeun nu di deuleu surga Allah. Tah, tegar urang teh mandi urang. Wudu sakumaha tadi. Tabakur. Tabakur. Gas. Kamu salah. Musalah. Allahu Akbar. Nu pae karena tadi kerberang nyatabrakan pae sok buka pocongna di kaca teh lagi sholat tahajud dia ayana teh kos gitu tolol bohong ke Allah balik kurang kakarak takbir dong Allahu Akbar asana aya pocong kajen ku muringkak bulu aing ya geus aing mah 180 derajat balik tolong datang ke pemajikan dari tahajud cepet awat lo bawa omong aya pocong kadeuleu mah encan kadeuleu mah aju besi bae ya borangan lu ya cek saborangan eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah teh aing nangieun Gusti Allah pocong nangieun Gusti Allah setan teh wa khalaqahum nangieun Gusti Allah lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing coba pocong coba tah dah teu sieun aing mah bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu ye parangsaan aing sieun meureun lawang ditutupan henteu aing lompat ye poho we ka Gusti Allah sih tapi lamun manteng ka Gusti sembarangan aing ka dieu teh nang gerakeun Gusti Allah kicep aing kicep Allah denge aing denge Allah gerak aing gerak Allah siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah diuk sia ngajajar di hareup diuk aing salat goda aing Gusti moal sieun aing sebab keur ka Allah Allahu Akbar aya pocong di ini teu sieun berubah ku jadi kuntilanak bukna geroi gandap
roba-roba pan setan kakarakos gitu tak tesieun bismillahirrahmanirrahim 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 aya kana baca budak bismillahirrahmanirrahim ancana ku bismillah indit deuen teu asal kurang mantep we ka Gusti Allah tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit bangsa pocong karena Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar hate urang manteng ka Gusti Allah indit teman kos gitu jelema teh nganterkeun bibina teh apaan sakadea anterkeun teh bibi sia ka mana tuh ka ditu ka lumur itu oh jalan bibi ayo berangkat ke atas maghrib anterkeun bibi balik di ditu jam 9 peti pas tanjakan 9:30 aya nu ngajubleg putih cek ada parangsan aing teu bisa babacaan beneran larang pocong Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati datang ka selesai tiupkeun aya keneh bah can manjur parangsana aing deui beureudanan babacaan aing dia yasin ku aing sia Bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun nama turut aya keneh bah je bismillah ya 100 Bismillahirrahmanirrahim 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 100 tiupkeun dimana jublek keneh bae ya Allah geus beak babacaan stok geus beak stok ngajublek keneh tolol mah dia ku aing sampeurkeun sia aing geus beak babacaan masih keneh can indit keneh ja biasana ku ayat kursi ge hiber leuit padieuh henteu datang nyana kadenya cak bah sial orang takal kadong di kapur Masya Allah atuh ieu sakuran ge moal leungit cek nyana katipu aing goreng dek Agustus kabur apa bisa ku babacaan teh mah kos kitu mal ngajubleg bang goblok aing katipu cek kana Tuajak du borangan mah sok ku sorangan keneh ku sorangan sabenerna eueuh naon ku sorangan keneh ngajurig-jurig teh padahal mah eueuh naon borangan teh kos kitu hogos kieu jelema di kondangan begitu di kondangan diengke-engke belantaran rada maribis aju pas tas maghrib rada ngagedean isa rada letik kondangan guys berangkat jana kabeca kira-kira bangsa 10 meter ke jalan datang beca kemana pak kondangan kayak mana oh rame cara dirinya tuh nondang ayo guys berangkatnya napan asup make batiknya nanti meletas salinan maksudnya besi kotor karena ada hujan besi kotor mawas barang di dulu baju nanti anu batik teh hiji kotor ieu mah horenganan oh tadi teh meureun lempah di jero beca pan becana teh ditutupan make plastik ku tukang becana japan besi nyebrok ditutupan nyana asup ke jero make batik di jero diganti make baju putih celana putih baju putih kopiah putih bahkan maksudnya teh maksudnya saling di jero lantaran dek keondangan besi kotor bener bae kotor tadi di jalan teh kakeceretan nu batikna dipake baju putih geus aja sorban dikaluhurkeun gede putih deui beres barang datang kan wahajat dibuka ku tukang beca plastikna barang dibuka cak tukang beca pocong kabeca katipu kene bae tukang beca pocong tuh birat kabeh nu hajat kabeh aya pocong wah lompatan kabeh cek jana saha pocongna pocong tadi make batik cek eta ku pocong salin di jero beca pajar pocong katipu teh eta teh anu borangan mah emang dijajadikeun bae
jadikan jadi maker wiridan we tengah penting maca sholawat ngeunah ya sallallahu sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina cenah cenah ieu bae ya besok ngaji teh mingguan ieu dengeunah biasa hebat teh bener pas keur kamarina aya nu maot pentingna teh aya kosrek wah asana tadi udah ada 4 letik ya salli ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina kosrek asal kelenger didinya kerasa segala dengan ngagoler bahaya iya goler dijaket tapi terus baik korasek tetap punya anak kieu bae datang ka tarhim jam 4 ya arhamar rahimin irhamna nu kekeresekan aya keneh bae sakira eta jurig dikeur penting can balik keneh bae datang ka jam 4 di deuleu ku nyana masya Allah orenganan ucing plastik dah asup ka dieu jadi lempang lah ucing ya korose atuh goblok aing katipu ku ucing emang nu borangan mah kos kitu dia ulah borangan nu mantak ge biasa bae coba lamun keur penting di deuleu aja ucing atuh kan berani ye lamun nu beranian geus bal katipu ku jurig Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala pocong beneran dah pocongan sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dah sia aing sieun aing pocongan dah tampiling sak aing barang set eueuh ieu pocong beneran kagak depreknya ada di dinya tak jadi ulah borangan ibadah ka Gusti Allah salgeus ingat ka Gusti Allah bakal leungit nu mantak wali bisa kaleuweung lipat kekasih hiji Allah ndek naon bae ngaganggu ka aing kadang Allah ka gunung sorangan bae para aulia Allah suluk di jero leuweung sorangan bae apakah teh digoda berbagai hewan ngagoda berbagai jurig ngagoda aing makhluk Allah sia makhluk Allah ya kudu aing sieun ka makhluk Allah mah sia nang ieun Allah aing nang ieun Allah aing mah deuk ka Allah sia deuk ka mana sia sieun anjeun moal ye cek urang Badung mah aing makhluk Allah dia makhluk Allah ngaing didamel ku Gusti dia ke didamel ku Gusti ih atuh ulah sok silih kitu daun kitu ngaranna ulah sok silih sigeung dia ngaing dia ulah ganggu ka aing moal ngaganggu ka sia salida sia teu ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia tapi lamun dia ngaganggu ka aing dipenggal ku aing dia teu bahasa Baduy eta kos kitu awas ya ku aing lamun ajeuleuh eueuh tuh kan ilmu Baduy eta kos kitu ta eta ulah boga kasih moal aya kasih hiji Allah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim zalikumullah anu kasipatan kos kitu Gusti Allah anu ngadamel anu teu boga anak Gusti Allah anu teu boga pamajikan Gusti Allah anu ngadamel kana seluruh perkara Gusti Allah nu uningaeun kana sakabeh perkara Gusti Allah Rabbukum pangeran aranjeun kabeh la ilaha illahu teu aya pangeran wajib disebanging Gusti Allah teh khaliqu kulli syai anu ngadamel kana seluruh perkara fa'budu maka ngaibadahan aranjeun kabeh sok ibadahan Gusti Allah wahiduhu tauhidkeun ku anjeun Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil Gusti Allah teh nu jadi wawakil anu ngajagaan ala kulli syai'in kana seluruh perkara geus atuh ku ari mah urang tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil ka Gusti Allah pasrah Allah nu jadi wawakil Allah anu ngaraksa jeung ngajaga pasrahkeun segala rupa ka Gusti Allah mantep jasa tah hayang datang kadinya teh ya teu bisa lamun teu ngaji teu bisa tah hayang papasrahan kadinya teh tah hayang ka bener-bener wakil ka Gusti Allah segala rupa nyanggakeun ka Gusti Allah segala rupa moal bisa lamun teu ngaji
kurang sekolah baik itu tek celi datang ke bisa baik nu ngaji baik di pondok pesantren mantep ngamantepkeun ka Gusti Allah can bisa-bisa komo nu boga pondok nu mondok pesantren modern lain salah mun deuk ka Allah moal bisa kajen kuku mage tetep kudu dinolkeun di ka Gusti Allah keun ngajina hiji nu dideuleu Allah mun urang dagang nu dideuleu Allah geus make aturan Gusti Allah mun urang berpolitik nu dideuleu Allah berarti make aturan Gusti kudu anu berpolitik kudu ngamainkeun politik ekonomi kudu lamun teu ngamainkeun ekonomi berabe atuh cara Suriah kuari nu mantak emas murah ge di urang diperkirakan sampai 300.000 bakal anjlok nah emang kunaon kitu Suriah geus ngajual emas 25 ton 25 ton dijual ke Inggris. Cak Inggris masih ada enggak ini? Lain gitu ngomong dah orang Inggris mah. Ini masih honora. Wih, tenang aja cak orang Suriah. Yang penting sekarang beli dulu. Kekeh orang Inggris sayang dulu pergudangan anak. Begitu dibukakan ke Suriah, bangkerat tuh emas kami. Masya Allah, tambah ratusan ton. Kakarak dijual 25 ton. Hayo geura duitan seberapa triliun ka dieu. Jang perang aing geus perang jeung Amerika. Persiapan anak masih ratusan ton kene di bunker. Ya kakarak ge ngajual 25 ton. Di Indonesia geus turun tina 550, turun 530, turun 520, turun deui 480, turun 430, turun 450 ulah waka meuli emas. Ulah waka meuli emas. Meuli mah teu naon ngajual ulah waka. Atau diulah-ulah ge aing mah boga moal meuli moal jadi teu gablek gatuh masih turun kuari lamun urang nelpon ka bos mas moal waka dibere can jelas lantaran Suriah ngajual deui 25 ton ujianana bisa 200.000 di urang mas iyalah perekonomian batur mah geus siap jasa sabilillah gayang Amerika cek Suriah basar Asad geus dikilkeun geus dikicukeun geus dikira tetep bae ulah jadi sasaran Amerika jadi sasaran gayang Amerika jual emas senjata geus disiap-siapkeun kiriban ke Iran geus disiapkeun siap nyana ngalawan Iran teu Iran menyuplai kadinya anu ngaran bom nuklir Ali geus dikirim ke Suriah nu ngaran Hasan geus dikirim nu ngaran Husein geus dikirim geus ditagog-tagogkeun ku ari kieu siap dana geus dijual kakarak ge penjualan pertama 25 ton geus dijual batur eueuh nu nyahoeun Inggris neuleuh soak neuleuh persiapanana ternyata masih ratusan ton keneh geus teh kudu meuli emas komo mas Jawa mah ambalaya dikontrakan teh mah iya tebatur mako sekarang itu Indonesia kuari lamun perang naon persiapan anak emas dibawaan ku Amerika bensin dibawaan ku Amerika kauyah-uyah dibawaan ku Amerika persiapan andai kata kurang perang jeung Amerika naon oh aya cenah kiai di mana itu naon tangkal nu paranti main pepeletokan teh naon kalau derewa kayak kene cet modar sia persiapan naon ya Allah Soeharto mah ketika kamari teh urang dek digilekeun ka Timur Tengah dek ninggalkeun Amerika pasti diembargo Indonesia singkat kata siap cek Soeharto di embargo negara orang no problem menang ti mana engke rakyat siap di Swiss simpenan negara Indonesia make rumus-rumus tersendiri geus tinggal notok doang untuk diembargo 25 tahun Indonesia masih moal kalaparan perhitungan Soeharto seperti apa karena Soeharto nang lengser tinggal dicokot bae tuh duit urang di negara di Swiss ira cenah kieu urang babarengan ka dieu tangkorak sia barenana sia mah geus ka Gunung Kawi bae geus naudzubillah min atuh boga perhitungan Soeharto ge lamun kamari sadar tapi kan politik bakos gitu hese jahona urang teh geus lengser Gus Dur lumantak dilengserkeun emang kunaon orenganan jaringan Islam na pohara jasa jeung berbagai organisasi Islam nu keur main di dunia
sengaja ku Gustur NU dibekemkeun supaya ulah kanyahoan ku negara. Ternyata di berbagai organisasi perlu kukula disebutkan sebab di Indonesia ge aya organisasina mendunia tuh baen di dunia teater Amerika. Waduh, badan intelijen luar biasa, orang bahaya Gus Dur, mesti dilengserkan. Amin, panggil men sini men nu keluar. Amin belaraja bukan ini. Iya para jasa lalakon lamun kamari Gus Soeharto kurang henteu direformasi, urang bakal beralih perekonomian, kiblat urang Timur Tengah, urang diembargo ku Amerika, geus siap dana dibuka sote geus eueuh geus moal. Mun kamari memehna teu meunang dibukakeun, kitulah politik. Gus Dur mantak dilengserkeun teh naon lantaran jaringan Islamna sarua jeung Osama bin Laden. Bahaya ceknya sebab akan dijadikan Indonesia negara Islam ku Gus Dur. Matak NU ngahaja tadi beresan kunyana sebab NU boga Gus Dur cek omong sompral nama abeh teu kanyahoan kos kitu politik mah ternyata main di luar kanyahoanana. Kuari di Inggris aya nu asup Islam politikus ulung, di Belanda politikus ulung asup Islam, di Amerika sarua bae luar biasa akibat sabab Gus Dur. Lain terlalu ngagungkeun Gus Dur perjalananana, lamun urang maca ka perjalanan Gus Dur seperti eta geus eueuh nyana tinggal aya Gus Pur guari Gus Dur eueuh Gus Pur masih aya keneh kuari nu keur berjuang ye. Aya 3 tokoh Islam nu hiji kakarang umur 15 tahun, nu hiji umur 40 tahun, nu hiji umur 50 tahun. Lain lalagaan kuari teh nu matak Obama teh mundur. Ieu waduh Islam kuara jasa lain lalagaan Islam teh keur bergerak. Disingsieunan teroris apa mundur Islam. Lamun kamari di Amerika dibom, masya Allah lain lalagaan mana tamah keur maraton kelas dunia tuh dibom 2 kali deh. Atuh siapa malah ya kayaknya aku sapiraha dagang dangdir doang. Weh, lain lalagaan gergerak kuari, masya Allah. Nah di Indonesia ge kuari aya nu keur gerak. Saha kiai ngaranna Juned. Unggal negara aya. Apa presiden SBT nyahoun nya lagi sarua mah atuh politik bakos kitu. Ieu politik, ieu ekonomi, ieu agama boleh lalagaan nu mantak tenang. Lamun engke perang gas panggilan ku kula kade porosotkeun calanana ayo suntik ces pae aya ke ku kula didongengkeun ke aya 4 aya Uni Soviet hiji, aya orang Tanzania, Afrika berarti hiji, aya orang Spanyol anu baheula Spanyol diislamkeun, dijajah ku Islam, Tariq bin Ziyad Fatah sampaikan kaji di negara Islam selama 700 tahun, tapi dibabat habis deui ku Isabella BAKB datang ke tapak-tapak na acan. Lamun urang nyaritakeun Spanyol Ki Ibnu Malik Alpiyah urang Andalus, ahli palak urang Andalus, ahli ilmu kitu sejarah urang Andalus, teu perlu Ibnu Sena dan lain sebagainya urang Andalus Spanyol. Beak kabeh tanda-tanda keislamanana, ciri keislaman ge urang ziarah ke Andalus ka kuburan Ki Ibnu Malik sepi di ditu. Nu ngazarahan padahal dunia kabeh maca Alfiyah Ibnu Malik. Kuari orang Andalus aya nu berangkat deui siap tempur deui ka islamkeun Spanyol, tapi orang lamun nyaritakeun Spanyol nyeri hate, nyeri 700 tahun negara Islam dibabad langsung raja-rajana. Masyarakatna kabeh dipuatkeun ka kapal endek disalametkeun ngomongna dikakapalkeun kabeh puluhan kapal. Setelah di kapal asup tentara Kristen dipayang kabeh di jero kapal orok-orok acan. Lamun urang nyaritakeun Spanyol seperti eta atuh sia mah tolol sih nyaritakeun Madrid main bolana dong goblok. Teu nyaritakeun urusan sejarah Islamna bangsa tolol bin goblok gitu siapa
Spanyol teh Masya Allah eta lain lalagan ke urang menyaritakeun dina kitab aya anu urang Spanyol eta teh moal keluar ti gerakan Tariq bin Ziyad moal gerak keluar tina gerakan Syekh Fatah baheula anu ngaislamkeun Spanyol. Ya Allah ya Rabbi urang lamun nyaritakeun Indonesia bae muringkak bulu urang tokoh-tokoh Indonesia anu mempertahankan bangsa jeung negara anu diseret, anu ditembak, anu dipiceun, anu digencet di digol demi bangsa jeung negara. Indonesia mah geus tapi kuari mah Agustus bae geus teu karasa Agustus. Agustus teu karasa Agustus. Camatna ge camatna Agustus lain baris dana ka puncak bego baru. Lamun ditanya ku camat mana kiai? Ku camat mana bae? Ja eueuh, ayo mah tulos ieu mah ulah Aisyah teu mah teu bae. Ngan aing kapanggih jeung camat eta. Saha ngaranna? Ya teu rahasia aing teh mah. Pah tah mah ngagoreng camat bae, emang goreng ieu camat bae. Ngomong jeung aing sia, soekeun sia ku aing. Aing geus teu karasa Agustus seunana naonna. Masya Allah. Nah ieu kuari ye keur mejana hudang deui. Di Irak geus aya deui. Puyeng Obama. Ceknya iya aing mun dilawanan bae beak di negara aing. Je. Kuari bae ge hutangna masih kene urut perang kamari incan. Jam 10, 27, 11. Wallahu a'lam bishawab.